Assalamualaikum dulur nu di lemur baraya nu di kota patepang dangudai sareng sim kuring Kang Abdui. Kumaha daramang sadayana? Syukur atuh alhamdulillah upami daramang mah upami seug nuju kirang daramang cing enggal damang deui nya. Amin. Nuhun mangga urang lajengkeun deui carios dongeng nu katunda. Dongeng Sunda jejer carios Siluman monyet. Sok ah. Mang Empud teu sirikna notog-notog maneh. Ngabecir teh eta walungan. Nepi ka poho jejer useup jeung laukna. Ceuk pikirna harita nu penting mah salamet ti eta ririwa. Padahal harita makhluk nu dipikasieuna mah teu ngudag-ngudag acan. Malahan manyang sirikeun. Nenyopolah Mang Empud nu mangpret ti eta walungan. Kocapkeun wae harita teh Mang Empud lumpatna nepi ka cukang solokan lemur. Teu aya nu nenyo. Da puguh di sawah teh geus sore maju ka burit. Jalma-jalma ge geus araya di jero lemur. Sabot geus di jero lemur, harita lewat imah panggung. Bilikna geus katenyo rada butut. Ulasna ge kueum. Eta imah nu teu lian. Nyaeta imah Aki Oib. Harita teh Aki Oib katenyo keur ngampihkeun hayam di tukangan kanang eme. Mang Empud harita teh ngalewat. Nenyo Aki Oib Mang Empud gegero bari hari weus-weus. Ki Oib. Kituna teh bari napas ngahegak dibarengan ku dada turun naek. Rek teu capek kumaha lumpat nu sakitu mangpretna. Nu teu beda ti udag begu atuh. Nu matak teu aneh mun harita nyaritana bari ngahegak. Aya naon Pud? Aya ri bari nunjuk ke arah walungan. Aya naon ya teh? Aya ririwa ki. Wah, nu bener si laing teh. Bener ki. Maknya aya ririwa wae kieu. Mun ade ge peuting ririwa mah. Ceuk Aki Oib bari blus ngasupkeun hayam kana jero kanang. Bener ki ieu mah teu bohong. Abdi mah wani beunghar. Teu percaya kula mah. Emang kumaha kajadianna? Ceuk Aki Oib bari nyampeurkeun Mang Empud nu keur ngajentul deukeut pipir dapur. Nya basa abdi nuju nguseup ki. Barabat atuh Mang Empud teh nyaritakeun kajadianna. Ti mimiti manehna turun ka gawir walungan nu palebah awi haur. Harita dibejakeun di tek-tek teu aya nu kalewat nepi ka nguseupna. Bebeunangan harita ku Mang Empud dibejakeun nepi ka akhirna. Nenyoan makhluk nu ngawig-wig buluna. Rupana pikasieun nu disangkana ku manehna jurig atawa ririwa. Kitu ki kajadian teh. Kitunya. Asa kakorok ayeuna kula ngadenge aya ririwa di walungan. Nya aya meureun ki baheula ge. Angkare katanyona ayeuna meureun. Keun we lah ririwa mah. Nu penting mah ilaing we salamet. Nya ki mangga tuh ki rek ka imah heula. Ceuk Mang Empud bari leos leumpang deui rek muru ka imahna. Aki Oib sarua asup ka jero imahna. Geus ningali Mang Empud ngaleos mah. Gancangna ieu carita waktu teu karasa harita teh geus maju ka bedug magrib. Langit geus angkeub. Mega hideung geus ngagulung di luhur. Lalai singgayabag nyameran bungbuahan. Sora sato peuting geus reang kitu deui sora jangkrik patemalan jeung baturna. Angin rada ngagelebug harita teh. Sora bedug ti kaanggangan kabawa ku angin. Sorana hawar-hawar. Mang Empud geus aya di imahna. Malahan mah kajadian tadi sore ge dicaritakeun ka pamajikanna.
Ngan Aki Waib nu henteu teh harita mah manehna mah tara nyaritakeun omongan nu can karuhan. Harita teh warga lemur lalaki nama geus katenyo loba anu arinit ti imahna murug ka Tajug. Malahan harita aya nu mawa budak awewena. Meureun rek sakalian ngaraji. Kitu deui Aki Waib sarua harita ge angkat di imahna murug ka Tajug.